Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atus pados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Kita sia tenembala ngantaran gumanehna oge geus kajudi. Omongan andi teh kitu teh ngan dieusi ku pangababarah anu kosong melompong kumanehna geus dipastikeun yen salakina teh moal daek deui nepungan puguh daek kawin oge lantaran ku pamaksa da maksudna nu sanyana mangan ukur deuk ngaleleceh hungkul. Atuh andi dina ngomong kitu teh siga nu nya siga anu bener ngaharepkeun kajadianana si Jaklara alias Karna. Pada aris nu sabenerna mah lain kitu. Da puguh kumanehna oge geus kakoreh kumaha karepna andi anu sabenerna. Anu katampana ku hate maranehanana lain deui ngarasa bunga kulija. Memang hiji-hijina lalaki nu diharepkeun kumanehna ngan ukur andi. Tapi nya kitu ngarasa beurang meureun kudu ditarima nan manehna cukup nganyahoankeun yen sabenerna hate andi geus dipiboga ku nya euis. Lampaan kitu sote kumanehna geus katakhir yen ukur ngorbankeun diri. Andi atuh barang mireung nyitar sia geus aya di deui di indung bapana ngarasa bunga kudua kutilu bari niat deuk ngajait nyitar sia tetep nganteng taya sudana keur mah geus bisa dipastikeun yen Karna mah moal balik deui ka nyitar sia katutu ali jeroana mah nyitar sia teh memang kacida miharep ka dirina harewas hatena geus ebreh ti bareto keneh. Pikeun andi mah ayeuna hatena beuki gilig bae pikeun yang hareupan dirina ka nyitar sia sanajan bener ari hatena mah masih deusian ku gambaran yeus paribasana moal tutungku diduruk moal laas ku dikumbah da puguh geus dicekel pageuh dipatri dina ati sanubari. Tapi nya eta harepanana kacida ipis namun manehna bisa laksana kauntung tipung katamang beas ka nyi euis. Najan bener ayeuna nyi euis oge geus papegatan jeung salakina cawagna mah geus jadi undang erana. Tapi tetep pikeun andi mah ngarasa seunggah anu didasaran ku inggisku bisi rempan kusugan lantaran anu dipikiran teh kaayaan nu jadi inung bapana datang tu marujukeun mun kudu minantuan ka manehna. Puguh eta oge dititenan ka Nya mah boh Pak Haji sobana boh mah haji geus teu marumpang deui. Tapi lain nganung hali Pak Haji sobana bakal doaan ka manehna ulah-ulah matak jadi ngaleungitkeun ka kanyaana lamun seuk manehna terang-terangan wakca balaka yen aya karep deuk mileuheungan ka nyi euis. Ieu sababna andi nyeuhkeun harepanana pikeun ngahiji jeung nyi euis. Ayeuna sanggeus tepung deui jeung nyitar sia hareup hatena mah hayang jeplak be ngong anu dikandung dina hate teh rek diebrehkeun. Tapi orokaya teu kaduga ngucapkeunana meureun cenah kakara oge ngarong heap mun leureuh mah tacan leureuh bener nyitar sia teh. Jadi sok sieun disebutkeun ngorobokan. Ku kituna saheulaana mah moal waka ngebrehkeun naon-naon. Oge cicingna di lembur hujung teh kapaksa teu bisa lila ngaragangan omongan batur bisi goreng kasebutna.
Sajakna andi oget geus ngagejeg deui indit balik ka Cipancar. Ki Jantra mah teu milu lantaran masih sono ka anak pamajikanana. Ongko bebarengan jeung andi oge sasatna mah aya nu keur diteangan, kali-kali ayeuna nu diteangan teh geus aya di imah. Sajeroning leumpang teh puguh ari ngarasa Korea mah datang deui ka lemburna teh lantaran aya nyeuis sanajan bener tara tepung unggal usum langka panggih unggal wanci teu kalis ku deukeut salembur paling gisik pagiling gisik. Tapi ari beja mah mulai kadenge kana ceulina bakuna mah biirah lamun sakalina panggih teh sok ngoceh. Hal ieu teh pikeun andi mah lain matak jadi bunga nu aya mah kalakah jadi marudah cicing di lembur teh ulah-ulah bisa jadi penyakit teh penyakit batin lantaran teu beda we jeung anu ngajaubulan ku asiwung piit ngeuneup-ngeuneup pasir jajauheun bisa kauntung tepung gatamang beas kalaksana kapidurayat cageula andi ayeuna urang caturkeun bawi kalpa anu sanggeusna dielehkeun ku Gumilar teh manehna teh terus balik ka Cigalontang tapi salelanan tetep tumetep di Tajur Sela nuturkeun pabarja. Eukeur mah memang diandegkeun ku pabarja sasta dalimin katambah masih boga kapanasaran anu kapapanjangan ngeugeremet tina hatena hayang nyoba deui ngadu wawasen jeung Gumilar lantaran anggapanana goreng-goreng oge manehna teh guru anu beunang disebut mursid oge di Cigalontang mah ngacentul aya pagurona sarta rayap muridna. Atuh pengalaman dina bitota mah lain 1 tahun 2 tahun tindakna mah geus legok tapak genteng kalek malah beunang disebutkeun riributan geus ngabaku. Pasandatan geus biasa oge dina prungna padungdung manehna teh can kabejakeun dagrag di pakalangan. Ayeuna komo beki diojok-ojok diangsonan ku Karna anu ayeuna geus jadi muridna anu ngaguru anu ngan saukur boga pamrih hayang dibantuan malas kanyeri kanu dianggap geus nganyerikeun ka manehna nyaeta kulaweunetna Gumilar sarta andi anu geus ngabolak-balik kompotanana. Nanjan bener pangabisana aya di saluhureun Karna tapi jajaroana mah karena teh boga rasa nguntuk nguyup sagala lamun diparangkeun kudu padungdung jeung bawi kalpa lantaran manehna boga angkeuhan sakumaha hebatna oge pasti bawi kalpa teh moal kuateun lamun diayonan ku ilmu patukarangna. Pangaruh pangbujuk Karna oge bawi kalpa teh ngarasa panasaran ka Gumilar. Ongkoh memang geus sakuduna lantaran maksudna oge pandek mangmalaskeun ka nyeri nu jadi muridna. Dina hiji poe pring bae arindit ngan pabarja anu teu milu teh maksudna rek nuturkeun Karna ka Gajah Ngambung lantaran cenah di tempat eta teh ngabogaan anak buah. Atuh tempatna puninaker mah aya nu nganyahoankeun da puguh aya di luhur gunung anu masih horit dilingkung ku leuweung anu langka kasaba ku manusia. Kitu caritana Karna sok sanyana mah manehna teh ngan saukur hayang dianteur nepungan anak buahna lantaran boga maksud deuk ngalakukeun deui pagaweanna anu saperti ka tukang-tukang. Kadar eta pikeun males pati ka Gumilar bisa ditanggeukeun ulah gurung gusuh nu puguh mah manehna hayang malang melintang deui di wewengkon suku Gunung Haruman. Komo deui ayeuna mah sasat pangabisana geus nambahan angkeuhanna teh
pikeun mulangkeun kanyeri mah cukup manehna sorangan katut anak buahna. Atuh cenah lamun bawi kalpa rek ngabantu nya teu naon, tapi kudu taluk kana parentah manehanana. Kitu maksud karena anu sebenarnya hiji tekad sarta kalakuan anu kacida licikna nepikeun bahwi kalpa si Dorji katut dalimin saeutik oge teu ngabogaan curiga naon-naon. Tapi nyaeta ngaran-ngaran manusia mah ngan saukur sakadar sanggup ngarencanakeun wungkul da ari kapastiana mah di luar wewenangna. Boh bawi kalpa boh karna teu harapaleun lamun andi oge poe eta teh geus kancing deui indit ti Cipancar kadua si Ruyuk nu maksudna rek ngeuntreumkeun hate di Panenjoan. Kabeneranna teh Sukri nyaeta orang Batu Gede teh kakara keluar ti imahna nu maksudna rek saat hubunganna jeung Nyi Eno ayeuna mah sasaktaya nu haru biru ongko disatujuan sapinuna ku bapana. Nyi Eno nyaeta Ardasim anu ayeuna teh gawena ukur mewok bae di imah. Ti heula teh waktu mendas riributan jeung Andi teh manehna teh gering nepi ka meunang sababaraha mingguna. Sanggeus cager tetep tumetep di Cisaat. Sukri barang mireungeuh karena ngalangkang kolongkong deui ka Batu Gede lain deui ngarasareuwasna mangka-mangka di lemburna teh aya Sudinta nu kaayana teh teu beda ti nu tanpa daksa sungutna bengo sanggeus cager deui teu bisa saperti sabaraha sabihari dina cacarita ngan untungna wae Sukri teh teu katempoan ku karena lantaran waktu karena sabaturna tinggal rongheap di jalan terobosan. Sukri teh kakarak lek nincak jalan rondaan. Kukituna gentak Sukri nguliwet ke tukangan tatangkalan. Wes teg bae dina hatena lamun karena rek ka Cisaat ulah-ulah bakal nyimpang heula ka lembur nepungan Sudinta. Puguh Sukri teh lain deui ngarasa sieun sarta bingungna kamana manehna kudu nyumputkeun diri tempat anu hiji-hijina dianggap aman ngan lemur Panenjoan. Ku kituna kalawan teu loba mikir deui sanggeusna kukuliwedan di numbala sarta Arium ku tatangkalan barang bang bae teu sirikna notog-notogeun maneh Sukri teh lumpat ka Panenjoan. Andi anu harita geus aya di Panenjoan tukung silila kencing deui indit nu maksudna rek ka Batu Gede sarta terus rek ka Cisaat. Manehna teh tayalian rek nohonan papata Ki Musani nyaeta rek minta hampura ka jalma-jalma anu sasatna geus dikakaya ku manehna. Ka Sudinta apa aya lemburna teh di Batu Gede atuh ka Ardasim teu bireuk deui imana teh di Cisaat. Pasti mah mungkin cari cing di Gajah Ngambung keur mah Barawi teh gesah ti dunya katurug kaayaan dirina anu geus sakitu ripuna mana ya kitu oge pasti maranehna balik ka lembur sewang-sewangan. Puguh we bawa Sukri bawa Andi duanana oge teu pangling komo Sukri da Andi mah lantaran aya cirina mandiri nyaeta leungeun kencana anu buntung. Geus moal nyalahan deui lamun anu keur lempang ka arah manehna teh tayalian Andi nya pikeun Sukri mah teu beda ti mobok magi gorowong dalang ngarandeg heula nalika nulis mobok teh. Ari gok pasarangok pok bae Sukri hari wus-wus ngabejakeun yen si Jakalara ayeuna keur aya di Batu Gede ka opat baturna Andi teh lain deui ngaranjungna geus teu cop deui lamun eta teh bawi ka apa si Dorji katut dalimin. Tapi non sababna ayeuna bet kangkang kolongkong ke Batu Gede. Deuh, bobo adek ngalakuan pagawean seperti nunggeus-nunggeus. Masalah deui lamun ayeuna teh dek ngadatangan deui ka Gajah Ngambung. Cilaka ulah-ulah Mang Linta jeung Mang Asim teh kabau deui ngalakukeun kejahatan-kejahatan. Sanajan mengadakan oge geus pasti ku si Jakalara bakal dipaksa. Kumaha ya? Kitu
teh Andi sanggeus ngadenge cerita Sukri. Mikir kadinya gancang be manehna nita Sukri supaya ngebejaan kijatna kemed sarta si Bopeng sarta sina terus nyerusul ke Batu Gede. Beres papatah teh talang ge plasap be Andi ngagunakeun jurus engkang-engkang nyaeta lumpat ngan ukul ngagunakeun ramo-ramo sukuna. Pogo we sakicep oge cek nu bohong mah manehna geus aya di Batu Gede preh karena sabatuna kakara keluar ti jero lemur memang harita teh tos nepungan Sudinta tapi teh lah Sudinta mah teu milu kara rek naon Andika ngulamprang deui ka dieu rek ngalakukeun deui kejahatan seperti nu geus-geus. Andi langsung ngukulowok ka karna sedang bawi ka apa katut nuduaan mah kumanehna teu ditoli. Ti koro andeun peso si laing teh Andi pontong loba ucap hayo ayeuna dewek sanghareupan dewek karena sanajan bari reuasa oge kadatangan Andi manehna ngagentak muncat ka hareupeun Andi maksudna rek ngayakeun perlawanan. Dek naon eta juri buntung teh rek nuluykeun deui hancan nu ti heula jeung kuring haling jika kara orang sanghareupan ku aing cek pahui ka apa bari teh talang ge disabrut bae narajang kali ngatius jurus si Galontang. Yeuh modar sia butuh mah bisa we kapa nyawa kula lain diatur ku Andika mah satuan jeung kula mah bisa dinandingan nu kawasa cek Andi bari ngagentak ngabangun gerakan orai gibuk coy. Relat kegigireun bawi ka apa bari ngadiuskeun pereupna montong lo baca capek sia butuh nyawa sia mah pogo aya nu dampaleungeun aing bawi ka apa ngagentak muncat ka gigir bari nyebetkeun dampa sukuna sarta ngadiuskeun tonjokanana tapi Andi ngagentak angsulkeun sukuna katuh nyerongen ca nu ngajadikeun badana jadi semu-semu murilit hiu tenggelan ke pangleungeun katuhuna disametkeun ka handap mun leungeun bawi ka apa mah bisa salamet lantaran gancang ditarik orok kaya dampak suku mah leuir teuing ngajegat keunana anu ngajadikeun tenggelan kepang Andi teh ngahabak kana mumunjangan. Aduh jajam mapah mumunjangan sia butung kapan ngabagiakeun rorongkong hirup di kapa cek Andi bari ngalelepkeun badana ngeberengan suku dihanap pinjurang bawi kapal teh antap hade hea tenggelan ke pang Andi nyempong tinggiin nyerpat ke katuh sarta temis teh jedak pinjurang bawi kapal benang dituar alah jadwa sia bawi kapal ngegero deui bari cerete teu beda ti kuda ngadat tilak Andi ka katuh ngarobah kuda-kudana ngajadikeun dua sukuna kesajajar hiu leungeun buntuna tius rek notog dada orok kaya bawi kapal gedak loncat ke belah katuh bari ngabatkeun leungeun kancana dipake nakis leungeun buntung tuh dua leungeun diadu bari duanana oge manung tanaga anu teu bisa dianggap remeh corelat bawi kapal katukangeun Andi rek ngagunakeun gerakan maung lakuk munuk mireung kitu sakiat Andi ngawangun gerakan engkang-engkang nu ngajadikeun badana nyolontot siga nu rek labuh bawi kalpa rikat nyusul tepus lantaran disangka nama Andi teh ngadadak katerapan penyakit sakalor anu matak tepupugu ujug-ujug nolonjong oge ku kituna dina naranjang sakali ieu mah bawi kapal teh geus tuning lalaworana keur lantaran disangkana lawan teh geus teu walakaya sia modal teh Andi aduh sia goblok sia bawi kapal bukan nyebrutkeun pereupna teh bari dibarengan ngakak teh ngadadak maceak lantaran nyawa-nyawa leungeun buntung Andi
karena si Dorji Dalimin anu mireng guruna aya dina bahaya sakiat ngalawan babarengan rajang bari ngambatkeun bedaug-bedaugna. Hahaha. Alus mending oge kabeh lah. Meh teu capek gawe kula. Gerang ragap yeuh awak kula ceuk Andi bari ngagetak. Ngawangun gerakan londok maliwan. Montong sombong sabutung. Bawi kapang gorok bari nyebetkeun bedaugna barengan muri-murina. Ngaraponan Andi. Suat siut pedog bawi kapa karena Dalimin satu Dordi. Petalakuna teh teu beda ti pating sariatna opatan dadali nu keur nyemeran mangsana. Tempo-tempo opatanana nyampeuk ti hareup bebarengan. Tempo-tempo datanglah pebulincai. Hareup tukang gecak atuh dieusi kabeh. Sarta itu gerakanana teu eleh kesitna nu sejen. Tapi Andi kalawan tapis nakar landingan opat lawan ku jurus engkang-engkang anu dikombinasikeun jeung gerakan jukut triut nu tumraupna kanu opatan lain deui bae matak ngaripuhkeun tapi oge jadi matak nuntun kapusing sarta kakeuheul nu pohara pangrasana maranehna teh teu beda jeung nu diheureuikeun atawa anu keur dibawa ulin. Tapi tumrapna kanu jadi lawan dain deui nimbulkeun benturan nu kasidarosana mataking tolonyong atau ngabanggieung lek labuh. Montong kalakah luar lewat sia butung. Takenan ieu deuleu bedog aing ngari nyata-nyata sia lalaki. Bawi kapa makanana ngaregeh ngarenghap lanjung. Nyenan kemi sadengkeun kesangna geus ngaragajag meseugan beungeutna. Bawa kapa sor atuh kali benang bener-bener mah yang ngaragap badan kula. Andi sanggeusna nolonyong dina jurus engkang-engkang manehna terus ngajaga nyangareupan anu opatan. Tapi ari gilar panonna mah leuwih mineng dipake ngareretan karena sorot panonna ngandung pangwawaleh dumeh kalakueana teh teu eusi jucud dina kajahatan bari teu inget kana tanggung jawab ninggalkeun anak anu jadi pamajikanana. Montong ojat sia. Bawi kapa nyereudeg bari nyebetkeun bedaugna nu tiluannya kitu keneh bedaug-bedaugna geus ting hariu dikencak atuh Andi ngalalapkeun badanna ngagunakeun jurus londok maliwarni. Tang 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 bedaug-bedaug diaradu jeung pada baturna modar si Andi. Cuk bawi kapa bari ngabetur leumpeureub kencana. Heuleuh nah ngabetur irung kuring. Aduh. Cuk si Dorsi bari badanna ngagemplang ngageblag ka tukang si horeng anu dipapegu bawi kapa teh irung si Dorsi. Tapi kakontan baboloboran getih dipeprek sataker kitu teh atuh. Aduh gelo sia Dalimin nanaonan kalah hingga gulu aing. Aduh bawi kapa ngadalak ngagero deui lantaran sanggeus namapeg cukang irungna si Dorji teh huluna beuteung pupugu ditinggang ku Dalimin. Hapunten Pak Guru. Dalimin ngadadak ngagorok deui sarta badana terus dijengkang ngagedebut kana taneuh. Si horeng teh sukuna diraweo ku si Dorji anu geus teu lilan ti heula labuh samarukna meureun suku lawan ngodeui bedaugna si Dorji teh geus nancep kana taneuh dipake nahan badanna waktu rek labuh. Ngan karna saurang abahna nu teu kabawa riweuh teh lantaran manehna mah teu bedaugna diaradu jeung baturna manehna ngagetak loncat ka tukang. Andi anu geus bisa lepas tina kapungan hiu lantaran manehna waktu bedaugna diaradu jeung baturna teh manehna ngagetak loncat ka tukang. Andi anu geus bisa dilepaskeun tina kepungan hiu bedaugna nyamber rek yang cengkeun sirah orok kaya Andi anu keur ayeuna geus ngamilik ajian celilenta geus bisa lagu yen aya nu rek bokong ti tukang oge manehna geus bisa ngira-ngira ti mana jolna arah bedaug teh ku kituna ringan
Medengkekeun sirahna ka Kenca lantaran karasa hiukna bedog teh belah katuhu paos bedog karena ukur ngaliwati gireun ceuli katuhuna lep andi ngeleleukeun badana ngabarengan hiukna haur koneng ka belah katuhu bareng jeung malik badana ka tukang maaf karena prang koneng galak kabenrok jeung bedogna lantaran karena luncat kaluhur bayi nyebetkeun bedogna kana haur koneng memangna lamun manehna boga maksud rek nyebetkeun bedog teh kansila kawasan bisa baksa bae lantaran daya aling-aling anu menghalangan tapi orok kaya karena teh ngarasa pauroku haur dekul koneng anu memang ku manehna geus karasa kumaha kabara keberatanana najan bener karasa ku manehna keberatan najan bener manehna percaya sapinuna karena keampuhan ajian bertukarang di haur koneng lamun heuk ngeblentrang kana jalan bincurangna ulah-ulah masak krengkon moal bisa ketumpangan waktu pemiarsa sadayana cak dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung kututugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.